ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Quran Surat Al-Imran ayat 88 dubika 80. Ibu-ibu dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Sumangga urang sami-sami manjatkeun puji miwah syukur parabun kopor Allah Azza wa Jalla mantena anu tekendat-kendat ka urang sadaya mapaeun mangpirang-pirang kanikmatan terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat. Anu alhamdulillah eta nikmat tepankeun ku Allah ka urang sadayana ku urang sandi anggo pikeun salah sawios baktos ka mantenna. Dina ieu saat urang sadaya nuju ngamakmurkeun masjid. Anu kaduana urang sadayana sedia thalabul ilmi. Anu mudah-mudahan setiap langkah urang sana ka ieu patempatan jadi penghapus dosa urang sadaya. Oge diangkat harkat martabat urang sana ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sana janten jami anu muttaqin, jami anu taqwa. Anu Allah parantos nyadiakeun surga kanggo jami-jami anu tarakwa. Ibu-ibu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sumangga urang lajengkeun terjemah Al-Qur'an surat Ali Imran ayeuna ti kawit 88 dugi ka 81 rengse juz katilu ke insyaallah urang lajeng kana juz kaopatna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina tabu mim ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zadadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau ibtada bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Ibu sadayana, nah namanya teh aya naon gelap gitu kan. Dugikeun kasimpe gitu kan. Mangga orang terjemahkeun illa kajaba angin mangga alladzina jalma-jalma anu
tabu aranjeunna tobat minti ba'di saenggeus zalik eta wa aslahu sarta aranjeunna memeres diri fa innallaha nya satemana Allah teh nya satemana Allah teh gopurun maha ngahampura rahimun tur maha asih. Inna saestuna alladzina kafaru jalma jamanu kalopur ba'da imanihim ti saenggeus iman maranehanana tumma terus izdadu maranehanana narambahan kufron kekufuranana lan moal tukbala diterima taubatuhum taubat maranehanana wa ulaika humud dhallun jeung tah maranehana teh jalma-jalma anu salasa. Innal ladzina kafaru saestuna satemenna jalma-jalma nu kalafir wa matu jeung maranehanana parae wahum kufarun bari maranehana teh dina kayaan kufur falan nya moal yukbala ditampi diterima min ahadihim ti salah saurang maranehanana mil'u sapinu al aradi ye bumi zahaban emas walau sok sanajan ibtada manehna nebus bihi ku eta emas kitu nya wama jeung moal lahum pikeun maranehanana min ti antara nasirina anu narulungan mangga ibu kurang deui illa kajaba angin alladzina jalma-jalma anu tabu tarobat min ti ba'di sanggeus zalika kitu eta mangga wa aslahu jeung maranehanana memeres dirina fa innallaha nya satemena ari Allah teh gofurun maha lautan hampura rahimun maha asih gande illa kajaba alladzina jalma-jalma anu tabu tarobat min ti ba'di saenggeus zalika kitu eta mangganya wa aslahu jeung maranehana memeres diri fa innallaha nya satemena ari Allah teh gopurun maha lautan hampura rahimun maha asih. Lajeng ayat 80. Inna saestuna alladzina jalma-jalma anu kaparu kalupur ba'da sanggeus imanihim iman maranehanana tumma terus azdadu maranehanana narambahan kufron kakupuran lan moal tukbala diterima taubatuhum taubat maranehan nana wa ulaika jeung tah eta maranehanna teh humud dzalimun eta jalma-jalma anu salasat gande inna satamana alladzina kafaru jalma-jalma anu kalupur
ba'da imanihim tisanggeus iman maranehanana tumma jedadu terus maranehanana nambahan kupron kakupuranana lantuk bala moal diterima taubatuhum tobat maranehanana wa ulaika humud dhallun jeung tah maranehanana teh jalma-jalma anu salasar. Lajeng ayat 81. Inna saestuna alladzina jalma-jalma anu kafaru kalupur wa matu jeung maranehanana paraeh wahum jeung maranehanana teh kuffarun kalupur palan nya moal yuk bala diterima min ti ahadihim salah seorang ti antara maranehanana milu sapinu nya sapinu mangga nya milu sepenuh mangga al ardi bumi zahaban emas walau sok sanajan iftada manehna nebus bihi ku eta emas ulaika tah eta teh lahum pikeun maranehanana adzabun siksaan alimun anu banget gitunya alimun teh anu nyeri gitu kan wama jeung moal lahum pikeun maranehanana min di antara nausirina anu baris naru uhende ya 82 innal ladzina kafaru saestuna jalma-jalma nu kalupur wa matu jeung maranehana paraeh wahum kuffarun bari maranehana teh keur kupur palan yukbala nya moal diterima min ahadihim ti salah saurang ti antara maranehanana milu sapinuh al ardi ye bumi zahaban emas walau iftada bihi sok sanajan manehna nebus ku eta emas ulaika tuh itu teh nya lahum pikeun maranehanana adzabun siksaan alimun anu kacida pisan banget nak nyeri nak gitunya wama jeung moal lahum pikeun maranehanana min ti antara nausirina anu narulungan. Busadayana ayat ieu nyambung sareng ayat anu kamari urang ningakeun nya bahwa ternyata pikeun jalma-jalma anu kalafir ti saenggeus manehna iman ya ku Allah Subhanahu wa taala bakal diasupkeun ka mana ti payun teh ka neraka jahannam khalidina fiha langgeng di dinya teh la yukhaffafu moal dientengkeun moal dihampangkeun anhum ti maranehanana al azabu siksaan janten pikeun jama-jama anu kalupur nya Allah Subhanahu wa taala nyiapkeun neraka jahannam anu langgeng di dinya ku Allah moal dientengkeun saeutik oge ti naonna adzabun siksaanana walahum yungdurun moal dipalire-palire acan sok sanajan gogorowokan gagarawakan gegerewekan menta naon menta tulung sok bu punten kurang sadayana kan nya nalika aya jalma ka urang pika sebeleun nya terus we kena cilaka cik urang teh kumaha puas sia minta tulung ka urang kumaha aing mah geus dari hate dibat kitu alo ka kitu nyata ngagambarkeun yang ternyata
Lamun jami ayeuna geus kumaha geus kufur ka Allah, maka ku Allah disediakeun naon? Neraka jahanam. Moal dihampangkeun saeutik ge moal. Malah kumaha? Sok sanajan gegerewekan, gogorowokan, gagarawakan menta naon? Menta tulung hayang dibalikeun ke alam dunya, hayang naon deui? Hayang diringankeun moal dukul adab. Rasakeun sia macam urang mah kitu sok Allah. Nya. Pangancam ti Allah Subhanahu wa taala. Pikeun saha? Pikeun jalma-jalma anu karupu. Tah, maka diiwalkeun. Nya. Saha diiwalkeun teh? Illal ladzina tabu kajaba pikeun jalma-jalma anu kumaha? Anu tarobat. Ari tobat teh kumaha bu hatu tobat teh? Taba ya tubuh tarpi tawabah teh tina tanawan balik deui. Nya. Balik tina maksiat kana taat. Nya. Balik tina lampah anu awon kana lampah anu sae. Nya. Tapi tobatna kade kedah taubatan nasuha, kedah tobat-tobat anu bersih, anu bener-bener tobatna teh. Da rata-rata nah tobatna teh tobatan nasuha. Tobat sambal. Nya. Nya da ari geus sakitu geus sehat geus lada teh hantem we celebek deui keur kitu mah nikmat dirasakeun kurang sadaya nanya sok sanajan keur lada oge coel deui nah ari geus lila geus beres dahar teh kumaha ibu-ibu teh mencret teh tidinya teh kumaha cek ibu teh aing mah cado mungkuk haram dempak ke mah moal deui nyamel ari geus kitu kumaha eta mah taubatan nasuha. Nya eta mah sobat samal teh kitu. Nya. Tah ieu mah geurana kumaha? Illal ladzina tabu kajaba pikeun jalma-jalma anu tobat. Nya. Iraha tobat teh atuh keur urang sadayana salami urang jumeneng di alam dunya ieu maka urang wajib tobat. Sura Allah kumaha kan nya? Sura Rasul innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah baris nampi tobat salah seorang hamba. Nah, salami nyata encan dina tenggorokanana. Lamun geus di dieu mah kumaha? Moal ditarima naonna teh? Tobatna. Tapi ibu bapak perhatoskeun nalika Firaun nya pan kumaha nyaritana nalika dikerelepkeun di lautan merah teh? Amantu birobbi Musa wa Harun. Nah ari geus kitu geus kerebekan kakara nyarita kuring iman ka pangeran saha Musa jeung Harun. Nah ari baheula atuh henteu daek ari ayeuna geus dina naon? Tah geus dina kerongkongan dina tenggorokan ieu kakara nyata lamun dina geus kieu perkara moal ditarima ku Allah. Mangga. Sadana. Ieu ngajelaskeun bahwa ternyata Allah barisnya ngahampura salah seorang jami saupami seuk mah eta tobatna anjeunna sateu acan dina naonna tenggorok nyawa geus di dieu mah anggeus moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu ngagambarkeun illal ladzina tabu mim ba'di dzalik. Allah baris nampi tobatnya ka jalma-jalma anu bener-bener tobat bisa enggeus kajadian anu kamari teh ya. Geus sadayana. Ya. Ieu Allah Subhanahu wa taala. Mangga. Bu, kanggo urang sadayana paentennya tobat teh nu kahiji kedah aya naon heula Bu? Aya nadamah. Naon nadamah teh? Rasa kaduhung. Nya. Ari biasana kaduhung datangna iraha. Bener ti heula. Kumaha kondisina we eta. Ngan umumna kumaha ngarasa kaduhung teh? Nya, paneuri da ari teh heula mah lamun nungtun doma diseuna ku doma kumaha kaduhung aing mah nungtun doma ti hareup. Itu kan moal nya. Tah biasanya penyesalan itu datang setelah kita mengalami kegagalan. Tah biasan jami teh kitu, tangke oge kitu. Jami teh bakal ngarasa kaduhung lamun geus di manaon? Geus dina kaduhung aing di alam teh kitu. Tah ieu mah
Kaiji urang kedah ada penyesalan. Nya. Jadi nalika urang sadayana naon ngalakukeun je perbuatan, maka harus ada menyesal kaduhung. Ah aing mah ngalakukeun kieu. Nu kadua kedah kumaha atuh tinggalkeun eta padaman kumaha teh? Anu awon. Lajeng ditambih ku padaman kumaha? Nu sae eta kakara tobat. Ari kitu mah mes-mes astagfirullah gitu kan. Deui terus-terusan we. Nya. Tapi da Allah memang kitunya lautan hampura kang urang sadana. Tadi teh wayahna we urang kada sering kumaha? Sering istighfar. Rasul ku anjeun nya teu kirang ti 100 kali ngucapkeun naon? Istighfar. Urang sabaraha kali? Sabaraha kali urang? Lamun dina salat wajibna we lah. Lamun teh mah ayeuna salat wajib teh sabaraha kali, Bu? 5 waktu sadinten sawengi teh nya. 5 waktu berarti kan sabada salat teh kan kitu nya. Rasul upami rengse tina salat kumaha? Istighfaro salatan. Istighfar 3 berarti upami teh mah ngan sabaraha kali istighfar urang mah meureun? 15 kali. Bari jeung urang mah pinuh kunaon? Terus ai Rasul sapoe teh kirang sabaraha kali? 100 kali. Tuh, kusadayana. Aya nya, jantan ya minimalna urang pan sok sadinten sawangi teh kan 3 kali we kitu. Sadayana sakali salat kan 3 kali istighfar salatan nya, 3 kali istighfar, 5 kali berarti 15 urang mah nya. Ya, kan biasana istighfar teh lamun keur kumaha, Bu? Lamun keur kumaha biasana mah? Nya, nah. Matak saurosna pan kitunya rek ditarima doa kumaha salah seorang jalmi ayeuna nalika ngadoa teh keur kumaha? Keur susah we hantemnya. Padahal kuduna mah loba ngadoa teh keur kumaha? Keur senang pirrohoi, maka Allah engke bakal ngaijabah doa urang nalika ingdal kurbi wasyadaid kitu nya. Nalika keur susah, nalika keur bingung keur rupek kitu nya. Nu sadayana? Ada matak illal ladzina tabu min ba'di dzalik kajaba jalma-jalma anu aranjeuna tobat ti saenggeus kejadian kamari teh ya. Wa aslahu tuh nya menyesal nya. Nu kadua baris ninggalkeun eta padaman nu katilu kumaha? Wa aslahu berarti memeres diri nah hartosna berarti ieu mah kudu ngalakukeun amal anu sae di bagan kitu. Pan kitu bunyinya dihaluskeun kan? Ittaqillaha haitsu makunta. Sok anjeun kudu takwa ka Allah. Di mana bae anjeun aya. Nya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Sok tuturkeun ku anjeun nya. Saupami teh mah urang geus nyieun kasalahan kunaon? Ku al hasanatu kasayan tamhuha. Eta kasayan teh tiasa naon? Tiasa nutupan kasalahan urang sadaya. Sadayana. Ieu wa aslu sarta aranjeuna memeres diri na hatina berarti ieu mah jami anu geus tadina nyieun dosa enak kumaha? Tuh memeres diri na ku ngalakukeun amal-amal anu tiasa ngahapus dosa mah maneh. Fa innallaha maka saestuna Allah Ghafurur Rahimun saestuna Allah teh kumaha? Maha lautan hampura nya. Rahimun maha mika asih artina upami seuk teh urang bener-bener menta pangampura ka Allah tina saneskanten dosa anu katos dilaksanakeun ku urang sadana maka Allah baris kumaha? Baris ngahampura. Rahimun baris kumaha di? Naon mika asihna di Allah teh? Kumaha maksudna? Naon mika nyaahna Allah kumaha? Tah rahim di dieu mah kita kitu sanggeus urang nyieun kasalahan urang kumaha tobat ditutupkeun ku kasayan Allah bakal nyiapkeun rahimun kanyaana naon nya Allah teh mere naon ke di akhirat tah itu rahimun di dieu mah kitu cenah teh kitu katos teh Bu. Jadi kajaba pikeun jalma-jalma nu kumaha anu tobat ti saenggeus ngalakukeun kasalahan maneh terus kumaha teh dibarengan kunaon memeres diri nah berarti berbuat kebaikan maka Allah tuh nya tadina dosa
aya dosa kinten bakal jadi naon? Siksa. Lajeng kumaha ku Allah teh? Dihampura. Lamun dihampura kinten kumaha dilebatkeun ka mana? Tah rohimun eta. Deui ka atos teh kadinya pilih gitu kan. Ya. Jadi upami urang nyen dosa terus kumaha? Tobat, menyesal, moal ngulangi deui terus ngalakukeun kebaikan. Kalau kumaha? Dihampura dosa anu itu teh. Geus dihampura dapatkeun ka mana engke teh? Rohimun dibere surga ku Allah. Ka eta kadeudeukanya Allah mah. Nya. Aya rohman mah di dunya nya. Aya rohim mah di mana? Di akhirat. Ganda Ibu. Upami rohman mah di mana? Di dunya. Sakabe dipasieun ku Allah rohman mah sadayana. Tapi rohimah henteu. Rohimah di mana? Engke di contoh kieu Bu. Nya. Ibu teh nuju ngabalong ya. Aya nu diplakan di balong teh naon? Lauk emas. Ya. Di paraban ternyata aya naon? Aya beunteur, aya naon deui? Aya sepat, aya hurang, aya naon deui panten bogo. Naha ari anu nya montok kalakah? Betok. Ari anu naon teh? Anu cing korocepat kalakah? Sepat. Ari lauk urang nu di paraban kalakah kumaha? Pewet begang we hantam gitu wae. Nah, nya. Tah nalika engke dibedahkeun eta balong teh, aya betok kumaha? Peletok dibetongkeun. Aya sepat? Ya, pencet. Lukmas kumaha lukmas urang, tanu pelaku urang. Dipisahkeun ieu mah dengan ieu. Berarti kita ieu Allah kitu, rohmana mah di dunya sana. Jika orang maraban tah, Allah teh rohman dipasian top tadi paraban kalau sadayana. Dibere kanya kalau sadayana. Bareunghar nya. Tuh, hariru nya, marunjul. Sok pasien, tapi engke rohimah tah nalika urang panen kumaha? Pan lauk emasna mah kumaha? Dipisahkeun ieu mah ieu sabab naon? Dari pusti-pusti urang ibarat kitu. Tah, duit kadinya ka atos teu Bu. Jadi ngagambarkeun bahwa ternyata rohim Allah mah kitu tah engke ku Allah bakal paling naon? Lamun geus dihampura dosa urang, ku Allah pasti naon? Rohimun teh dibere surga ku Allah Subhanahu. Ayat 80 na. Innal ladzina kafaru satemana jalma-jalma nu kalupur ba'da imanihim ti saenggeus iman maranehanana. Maksudna ayat ieu teh ngagambarkeun yen sateu acan lungsur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraneh iman yen engke teh bakal datang saurang nabi nu geus apal dina kitabna bakal kumaha maranehan teh? Bakal ariman ka saha teh? Ka nabi teh. Nya, ka Nabi Muhammad teh kari-kari Nabi Muhammad diangkat jadi rasul kumaha ayeuna? Jadi kumaha? Nolak kufur eta maranehanna teh. Mangga. Nya, kan kitu nya pati-pati kitu dunia geuningannya maranehanna bakal kumaha? Bakal ngabenerkeun, bakal ngayakinkeun yen engke bakal datang saurang nabi anu wastana Nabi Muhammad sifatna geus apal. Malahan mah pan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nya. Maraneh teh apal nya ka Muhammad teh seperti apalna ka anak-anak sorangan. Punten Bu. Ibu ayeuna terang ka putra ibu henteu? Pohon kita moal. Moal tah maraneh kitu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maraneh teh apal seperti apalna ka budak sorangan. Ka budak sorangan mah insyaallah moal poho si anu ngaranna anu moal gitu kan. Nah, perilaku nya. Tah ieu ge saku kitu. Tapi nalika Muhammad diangkat menjadi kumaha? Jadi rasul lain ti kalangan mantu kumaha? Tuh kalupur deui marana. Ta ieu innal ladzina kafaru mim ba'di imani. Tsumma jadadu terus we. Naon di? Nambahan kakupuran maranehanana teh. Keur mah teu narima, nolak terus kumaha? Ngamusuhan ka Nabi Muhammad, teu narima aja ka Nabi Muhammad, malah rek kumaha? Nandasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya kitu Bu. Tsumma jadadu terus nambahan kakupuran teh kitu kan. Nah, da lain ieu teh arep-arep kaura mah nya. Rek iman datang teu iman terus kumaha? Kalah kumaha? Nambahan di kabencina teh kakupuranna teh nya beki ama ka saha teh? Ka Muhammad malah hayang kumaha?
nandasa mayan mazdadu kufron tah upami kieu kumaha lantuk bala taubatu nya moal ditarima tobat maronehan nana geus sadayana kumaha atuh mana teh wa ulaika humud dhallun nya maraneh teh jama-jama nu kumaha atuh anu salasar saeuseuna maneh teh nyata nu salilana hirupna bulak-balik dina kakafiran kitu we iman kufur ari terus nakal kumaha kalka beki kufur mangga nya nu kapan teh sanes kuring teh janten jami anu dilaknat teh nya sanes jami anu dirobah bentukna jadi monyet jadi naon jadi maling kundang jiga naon ya jadi batu lain kita pinu kumaha beki dieu teh lain beki deket ka Allah tapi beki kumaha kalah ka jauh ka Allah lain beki iman kalah kumaha beki kupur tah kitu maksud bolak-balik we dolun teh kitu sasar we punten Bu upami seuk teh ibu ningali jami nu sasar kumaha kitu-kituna nu sasar antem we kitu kan sok nya kantos ningali jami nu sasar henteu nya pan kitu jami nu sasar maneh nya mangga teu apal diri sorangan kumaha teu beda ti kitu ingat gambarkeun bahwa ternyata ketika orang geus mengaku keimanannya kemudian dia iman terus kumaha kufur terus iman terus kumaha di kufur kalah pakatun kumaha cuma kufur ka ditu nanti tah nu kitu kumaha bolak-balik teh kita wa ulaika humud dhalun tah mana teh jamannya kumaha kitu teh anu salah salasa ajeng deui Bu 80 hijina innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar saestuna jalma-jalma nu kalupur terus mana teh paraeh wa hum kuffar bari dina kondisi kumaha kupur mangga falayuk bala min ahadihim milul aradi nya moal ditarima ti salah saurang ti antara mana sapinuh langit sok sanajan berbentuk kunaon ku emas tuh kumaha mana teh wala wibtadabihi sok sanajan mana arek naon cenah arek nebus ku eta emas naon Bu Pak lahum adzabun alim pikeun maranehna siksaan anu banget kacida nyerina atuh malik itu Bapak Ibu sadayana kang urang sadayana ieu ngagambarkeun bahwa ternyata nanti mahnya moal aya istilah kumaha tiasa nebus dosa nya mun ayeuna mah di Indonesia di penjara bisa dikumaha ditebus walawi tadabihi nya tebus kunaon ku emas nya mangga ayeuna apa nu rame kasus saha Bu anu ayeuna teh katusan anu rame teh polisi teh ningan Ferdi Sambo sareng saha tah nya mangga nya Ibu sadayana tah nya aya teh nggambarkeun bahwa ternyata saestuna zaman nu kafir terus maena kumaha paeh dina kumaha paehna teh lain ke dina mah tapi keur kumaha dina kekayaan ka kafir nya paeh terus kumaha mana teh nya hayang nebus sok sanajan boga naon boga emas sapenuh naon cenah sapeumeuh bumi keur naon keur nebus dosa nah moal ditarima ku Allah tapi naon tadi teh pan geus beak waktuna nya dan engke mah kang urang sadayana moal aya naon Bu moal aya tebusan gumantung amal urang sanalika di alam dunya tong tebe-tebe atau tong warang engke nya di dunya wae lamun ibu maot dicanak henteu eta mobil dicanak eta bumi henteu nya dicanak teu atos henteu nya henteu ku urang pan nya komo engke gitu kan lintang ti eta artos tiasa kacana kurang eta harta tiasa kacana kurang saupami teh mah kudu kumahakeun dianggo infak fisabi dianggo jalan Allah
Bu nya. Aya ngagamarkeun bahwa ternyata dengan punten Bu nya. Malahan mapan dina surat Al-Lahab nya. Ieu ku doraka-dorakana kulawarga Abu Jahal, Abu Lahab nya. Abu Lahab jeung saha? Pamajikanana. Terus budakna saha budakna Abu Lahab teh Bu? Terang teu? Henteu, sami jeung sim kuring beureun. Pan budakna teh Utbah jeung Utaibah. Nya. Utbah ditikakeun ka Ummu Kulsum, Utaibah ditikakeun ka Ruqayyah. Ya koyah eta kieu kawitna mapan nya Nabi Muhammad sareng Abu saha teh? Abu Lahab teh bebesanan. Gitu eta teh. Nya. Gande. Kitu Nabi Muhammad sareng saha teh? Sareng Abu Lahab teh naon? Besan eta teh. Nya. Kan nalika Nabi Muhammad diangkat, nalika Muhammad diangkat jadi naon? Jadi rasul, jadi nabi, ya. Panalika Nabi Muhammad kan kitu. Ari arajan percaya bahwa engke di gunung itu bakal keluar pasukan perang, percaya. Tapi nalika Nabi Muhammad nyarita kumaha? Inni Rasulullah, Allah utusan Allah. Nya. Kumaha cek Abu Lahab teh pan? Ali hada jama'tana. Nah keur ngumpulkeun kieu Muhammad anjeun teh. Tabban laka cilaka anjeun Muhammad. Tuh, cek saha teh? Cek Abu Lahab. Ayeuna pamajikanna kumaha? Boga emas, boga perak keur naon? Justru boga nanti keur naon? Keur merangan Nabi Mu. Kan kitu kan? Inni la usaddiqunnaha fi adawati Muhammad. Kaula mamboga emas perak keur naon cenah? Keur ngamusuhan saha? Muhammad. Jadi boga duit teh keur naon ieu mah? Lain dipake pikeun jalan tapi jalan naon? Jalan pikeun ngahalang-halang agama. Kalau komo kitu tah hartana. Nya. Si Utbah jeung Utaibah kumaha? Anu tadina nikah jeung putra Rasul teh kumaha? Ditas cerai ku bapakna. Lamun maneh teu daek nyerai, geus tong anggap bapak, tong anggap mama. Kira-kira Bu pami kitu kumaha Bu? Ku orang tua ibu diancam kitu, mending milih mana? Mending milih salaki, mending milih hidung bapak. Di mana? Nya. Ari indung bapak makan eueuh urut. Nah nya tapi salaki mah pamajikan kumaha? Aturna kumaha? Si Utbah teh kumaha? Nyeraikeun nya istrina kan kitu. Sabab naon? Diancam ku bapana. Tuh, atuh kumaha? Ieu mah keluarga ieu mah tuh ngahalang-halang agama Allah. Tah, komo eta ayeuna harata urang lamun geus teh mah hoyong diangon naon? Nebus dosa-dosa di akhirat kumaha? Moal tiasa lintang ti ayeuna manfaatkeun ku urang sana. Illal ladzina tabu. Sok tobat nya. Ieu komo jalma-jalma nu kalafir nya, terus paeh tong maot beurnya dak paeh. Terus pangaran kumaha? Paraeh bari kumaha? Kufur palayuk bala moal ditarima nya. Taubatna nya tebusanana teu mangga nya. Moal ditarima naonna? Tebusanana nya moal ditarima naon deui? Taubatna ku Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum adzabun alim. Nya pikeun mata siksaan anu kacida pisan beratna wa ma lahum min nasirin moal aya anu bisa nulungan saurang-urang oge. Nya. Eta kemah di akhirat Bapak Ibu sadayana nya sewang-sewangan nya. Bapakna misah, pamajikanna misah, budakna kumaha? Lalu empatan sorangan-sorangan we. Malang kemah lamun dirasa kumaha? Silih teu meuleukeun da bongan bapa, bongan emak, kemah kitu, kemah kitu. Mangga kitu mangga urang sadayana meungpeung urang aya naon? Aya umur keneh, mangga urang kiatan keimanan urang sadayana ku ngabenerkeun naon perkara anu dicanang ku saha? Ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya ameh naon? Ameh tadi teh gopurun dihampura naonna? Dosa urang rohimun dipasian ku Allah naon keteh? Surga. Nya alim urang kengeng bebenduti Allah berupa naon? Adzabun alim, siksaan anu kacida pisan banget. Ibu sadayana cekap sakitu, mudah-mudahan nya urang sadayana nalika urang sana melakukan kesalahan, urang sana janten jami anu salamina, enggal tobat ku cara kumaha? Ku cara menyesal. Nu kadua, kantunkeun eta padamlan awon teh. Nu katiluna kumaha? Robih ku naon? Ku amal-amal anu bakal kumaha teh? Bakal tampa baris ngahupus kasan urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap sakitu.
langkung saur bahe carek bobol sapanon carang sapakan. Hapunten tina sagala kakirangan mudah-mudahan manfaatna. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.